Tuh sahabat, air mengalir. Di sini walaupun air mengalir, tapi tidak untuk apa namanya, tidak untuk menanam padi karena harus pada musim padi. Sekarang di daerah Penjampangan tidak untuk musim padi dikarenakan banyak hama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di vlog Jampang Posok. Oke, kali ini kita akan mengunjungi salah satu perkampungan yang dimana perkampungan ini masih di daerah Sukabumi Selatan, tepatnya Jampang Kulon. Oke, bagi sahabat-sahabat subscriber dimanapun anda berada, salam sejahtera buat kalian semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disehatkan, dibanyakkan rezekinya. Oke, biar durasinya nggak terlalu panjang, kita langsung ke lokasi. Sahabat, di kampung rumah padi itu mestinya di luar. Kenaon jang di luar jang? Hah? Ngangin. Mau ningali pemandangan kali itu. Ya kampung naon? Ciranyang Gunung. Oh, lebetna ka desa mana ya? Oh, Karangesan. Oh, abdi di Sukabumi. Lebetna nama kecamatan Cimangun ke mana? Oh, ke Jampang. Oh. Atur nuhun nya. Di naon Pak? Pada melak naon? Monteng. Oh, ngon. Tenahnya. Ante di parean ku naon? Cai mah normal geninganannya. Oh, sumna musimannya. Di belakang bonteng apa entennya? Ngon, mudah-mudahan we atunya. Itu bari di belakang naon itu siapa itu? Oh. Berit wae Pak ya namanya. Sumna berit. Di mana-mana hamana teh si monyong kayak geuningan. Mohon dilajang mangga. Tuh sahabat, walaupun air mengalir, belum saatnya untuk menanam padi. Itu ada siapa? Oke, kita intip siapa.
Ada di pelakan naon itu, Pak? Oh, mohon. Mohon. Di pelakan pareda geninganan ayeuna nama. Iya, si monyongnya. Nama pirata kemana-mana si monyong eta. Mohon Pak Wilujengnya. Neng, tujuh naon? Neng tos ibak, tos sekolah ku naon? Nah, libur? Oh, ka mana sekolahna? Lah? MI mana? Cikaranggusan. Oh. Neng sana mina Neng. Neng cantik. Sana mina. Neng Pia. Oh. Tos ibak teh can. Abdi ti Jampang. Oh, ti Jampang. Mohon amangan wae ka dieu. Ningali pesawahan lah di dieu kitu. Daerah paling luhur. Mohon kita ketinggalin abdi teh ti ini ka Genteng. Jadi teh abdi ketinggali ka dieu. Upami halodo mah ka Genteng, Aceh di Oh, teh dieu ketinggali ka ditu. Ketinggali. Kayak halodo. Upami eta kau pemiwangi ngora lauk teh di dieu teh. Mohon. Numpuk ngora Cikaso. Cikas Tegal Buleud. Aceh. Oh, mohon. Si bapak teh ka sawah. Kan? Teh ka sawah. Ini da sawah bade mah. Kada umum pengintennya. Nya da kumaha na can bari na cai ieu ge. Oh. Utama ge da upami teu umum mah tuh. Oh. Itu tuh dicacar di jarang gitu. Mohon. Sasiki ge teu kalah. Cerai kamari. Ku ieu teh ku hama. Pihanap beurit. Ih, si monyong. Piit. Eulah. Kantun itu tak jarang nguluan kan ya. Oh. Iya mah alhamdulillah kapal di dia nang. Oh iya mah kalau dia mah mas kena kalah kitunya. Kalah. Tapi bumi ka Aceh dia upami eta mah orang mah ge kana ini menuju kabut yang turun ya. Mohon. Hari itu kampung naon itu teh mana mina? Anu itu. Iya. Mohon anu itu teh itu, mohon. Oh, lemah ibu mi di dieu teh seurnya. Iya kan disebut Cinangka teh. Oh, Cinangka. Iya teh telepatnya sakamanoran batas itu ka dieu teh. Mohon ka lebat tapi masih kena lebat Karangesan ka dieu. Biasa Karangesan. Mohon. Anu dipimpin teh ku saena teh? Ino. Oh, Ino nya. Oh, mohon. Da ieu mah painten pekaran teh nya. Pekaran ti Karanganyar nya. Pekaran ti Karanganyar. Mohon. Karanganyar neme 2 periode ayeuna. Oh, 2 periode. Oh. 12 jalan 8 jalan. Oh. Sana sih ya Pak. Pamicai normal kieu mah di kebonan dimanfaatkeun sih. Kami di kebonan. Mohon. Tempat di dieu. Dan kan sanes barulah di dieu. Mohon. Sararoweh itu contohnya. Oh, Kami gitu. di Sakatan. Mohon. Sanes ti bang ukur istilahna. Jadi singkolosor taneuh teh. Suku Muning, suku Doma bahkan suku Muningnya daekeun laput. Lamun bejadna tanah di dieu. Gitu. Tapi lamun teu diopen mah kurang mah ada ieu susukan. Mohon. Mohon. Oh, alhamdulillah kita teh longsor kitu nya. Mohon. Mudah-mudahan ya yang Mohon. kalau misaweh kada mah barawe terus sabaraha hiji meureun ka dieu. Mohon atuh. Geleuyung nya. Dieu ka ditu ketinggian sabaraha. Mohon ya. Nah, itu kayaknya gitu Tapi enakeun ya Pak di dieu suasanana. Duh, tiis. Mohon. Kita di Tongol di Pali dia. Mohon. Guys, diantar tak sama si bapak. Orang haleuh teh lah ngelut kopi. Itu kan sayang cuaca terang. Mohon. Ujung genteng Aceh. Mohon ya tuh dia. Ujung genteng.
Terus dia muara Cibuni ieu kali dia. Cibuni mohon. Ieu muara Cikaso kali dia ieu. Pami kaayaan perang mah. Mak, ngeunah mah ka Curug Baleka mah. Nuh, Nya puguh. Curug. Curug. Untukna gaduh modal. Mohon. Bendung we curug eta tah. Dua sih. Ngan sabaraha hektar sawah nu karendem. Anu karendam gitu nya. Nya. Sabaraha meter ka Curug eta? Halo, Pak, kopi. Oh, Sok damangkeun. Pang damangkeun. Bibi ini kan nama kopi. lumayan dia ti dia teh saleres nama sadengkeun ieu teh asa pangluhur. Aya deui nu leuwih luhur. Aya deui nu luhur apanya? Eta nu paling tambah teh nih didinya. Didinya nu paling luhur. Didinya luhur. Aya deui model itu puncak itu teh Tak buluh. puncak bulu warung lame. Mohon. Anu gaduh nama ieu teh warung lame teh. Orang dia nya. Anu gaduh nama. Tong dia mah batu. Anu gaduh nama. Jampang coba mana wilayah Jampang. Kopi naon? Udah. Wilayah Jampang coba urang Jampang nyerioskeun. Mohon. Ngalianana rumah sakit weh heula. Mitos wujud rumah sakit dungkupna ageung. Sok teh katingali ti dieu rumah sakit teh. Anu bodas itu sanes. Nah, Sanes ya. sana rumah sakit mah. Rumah sakit mah teu bodas itu kan itu koram ya tuh. Oh, mohon itu keram ya. Rumah sakit. Itu kayak nama jantan pabalik. Mohon. Biasa disebutkan pabalik teh leuweung. Jadi kota jadi leuweung. Mohon. Sok kayak aneh lah. Miladian mahoni sami kieu we tong ageng-ageng Wah, atuh ya. Puspa. Tong bujang ayeuna model maneh uyeuh kieu di leuweung. Daerah mana, Pan? Pak ayeuna nama. Ieu teh curug teh caket teh dia. Tebih. Rada lumayan oge. Oh, lumayan tebih gitu nya. Oh, Ya, sahabat cenah tuh aya curug cenah. Ukuran kana setengah kilo. Heeh. Setengah. Curugna luhur tuh. Wih, lumayan oge. Lumayan luhur. Ya, meureun lamun muruluk teh mah tiru kanap jalmi daekeun peupeus kana sira. Wah. Moal lain nyeri mangan kae. Akses kumaha akses perjalanan ka dituna? Perjalanan upami ti ditu. Henteu maksud teh tiasa nyerah motor henteu? Ente. Oh, henteu. Oh. Oh. Tadinya teh nonton. Memang ngata tos kantos aya nu nyuruh bae eta ge. Mohon. Wilayah Bandung upami teu lengkap. Oh, terus anu dongkap di Bandung itu nya. Lengkap di Bandung. Bahkan nuju bade ngabangun rencana irigasi ieu ya. Oh, nu ieu. Dongkap ka ditu teh sanes irigasi ieu malah nu anjeunna bari diajenkeun teh rencana Curug. eta dibentuk wisata. Oh. Itu teh kampung Ciranyang Gunung. Ciranyang Gunung sebatnya Jawa. Saya Ciranyang Gunung, badak di Cibodas, kapal Tongok. Saya Cibodas Nalindung, Oh. kapal bukan tempat kedua kapal Batu. Di Ciranyang Gunung masih Jaga tersimpan surga tersembunyi itu sahabat. Insya Allah next video kita akan explore ke curug naon ya? Curug Balai Kamang. Curug Balai Kamang. Cuman akses tidak bisa masuk motor, harus jalan kaki. Insya Allah next video.